Duh, kemana dengan Japatinya ayeuna mah dibawa ka sawah teh eleh wae kudu meuli lah Japati nu alus mah. Gua duit 100. Mahi moal 100 keur 2 Japati. Tapi urang teangan heula weh, sugan aya nu mau jual murah. Bener ieu mah. Kudu di teangan heula. Hiburan duit. Si emak nu hayam berarti ke dina dos gede geuning enak boga ide euy. Ku dewek jual hayam ieu. Payu sabaraha hayam kieu nya. Oh, dek boga ide yeuh. Si Harun teh butuhan Japati. Ku dewek tipu geura si Harun. Neangan si Harun pucuk dicinta Harun pun ada. Rezeki anak soleh. Kemana nih? Mama wadus. Riweuh ting Biasa tuh bang, anak muda bisnis. Geuning dek yang ngasih laing tadi teh. Dek bisnis dek jeung si laing. Bisnis naon eta? Kebeneran urang teh keur neangan Japati, lieur yeuh aduh sirah. Aduh dia sawah eleh wae yang neangan nu alus ayeuna mah. Kebeneran atuh kitu mah ya dek boga Japati giring keket ieu mah. Wah, bakal juara sing ieu mah. Jeung bener maneh, cik bawa ka di Japatina yang ningali giring keket teh kumaha? Nu bener eta giring keket teh mana cikan hayang ningali urang. Penasaran giring keket teh kumaha? Kelaanan. Ieu lo ka dibuka. Eta maneh boga duit sabaraha? Ieu ka batur nu nawar geus aya 300. Berbuhan ka silingna kan udah deket gitu ngan wayahna meureun. Sama tepikan ka engke magrib mah ieu lo ka dibuka. Lamun ieu dibuka bakal balik deui ka urang. Meh poheun balik. Engke bukana di imah si laing. Manya 300 mah mahal teuing atuh. Ka urang mah harga babaturan. Urang boga duit 80 yang menang Japati nu alus. Sok we eta sabaraha nu aya dina saku meureun dadek butuh-butuh teuing duit. Aya yeuh 80 cek urang ge. Sapa yuk we deka. Cik pang hitung. Sok mana janji nu 20 rek iraha. Isukan ada sok. Sok dia. Dia. Dek rek ya di keperluan saja nya. Siap. Jadi ya malam mingguan teh Penasaran naon ieu cenah nya euy. Cenah mah dibuka tapi ka magrib. Anjing. Naon anak hayam nih kan. Goblok si Dani nya anjing pisan ku aing teangan sia tapi kemana ge. Goblok aing bawa duit 80.000 na. Maknya aing ngerepek make anak hayam sugan lieur. Mak, ai si Surti kemana wae? Ku urang di teteangan kaditu kadia jelema teh eueuh wae. Lieur urang mah neangan jelema hiji tah. Ongkoh janji rek ngajak ka dayeuh ka urang teh ngan di teangan eueuh. Jelemana teh? Teuing atuh dak sabaraha poe ge eueuh ka dieu tah budak teh di titah meuli asin ge meni eueuh balik. Teu moal sabaraha poe ting ka mana tah budak teh meni liwar budak teh. Da meni asa kulieur ku si Surti teh ayeuna mama hese di teanganna teh sibuk jiga nama meureunan. Ai mah keur naon? Ulah sagala dipigawe teuing mak, ulah sagala dirabak teuing geus kolot mah anggur ge. Loba hiburan, loba ulin, refreshing kuduna mah. Geus kolot mah lain kudu sagala dicabak. Mama meniripuh sagala dicabak, sagala dipigawe. Ai geus kolot kudu menikmati hidup mak. Kudu loba ulin, hiburan utamana mah. Ngada mama sehat nyai tuh tinggalinya ge geus kolot tuh sehat ngan teu sapira penyakit kolot mah limperan pohoan eta geura ieu kamari mah ieu babaturan emak nepikeun ka ieu dirawat di rumah sakit eta pira penyakitna teh pohoan ditanyakeun ka dokter kumaha dokter eta teh anu ieu teh nepi ka maot cenah naon penyakitnya eta poho ngarenghap